budak-budak kabagjaan bagja lahir bagja batin neng Intan bagja batin 700.000 teh ruas eta IO ruas event Ka Intan puputon kalbu muga hidup cing nastiti ngampang rumah tangga kacaroge cing gumati tuturkeun dunya akhirat gelis kacaroge cing gumati kitu kawajiban istri Kang Rahman jimat anak king lalaki jati pamimpin mimpin widang kahirupan hamo anggang ti Al-Quran jejer dina pamadegan dedeg sangkan teu sasap udagan agama cepeng sing pageh koncina nu laki rabi dulur nutrat dina Al-Quran ku hadis Nabi kadinya geraprak muntang urang Sukabumi kadinya geraprak muntang nuges ngancik dina diri abah nyawer teh sakitu mugia hidup anak king runtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat cing daek salat binarungan maha suci amin ya robbal amin ya robbal amin doakeun sabab aya kecap budak macan boga dosa bahwa lamun aya budak cek salah sabios kaul elek di masjid tong digenggereukeun tong dicarekan nya lamun kolot tuh elek di masjid carekan genggereukeun kaci budak mah sabab itu sebuah senyuman para malaikat mun budak di masjid heureuy teh sabab budak macan boga dosa ye doa ti barudak ke bakal namihan doa kadua panginten amin ya robbal si Udin tarik sorana diawurkeun din kadinya Udin ajat si Udin kunaon teh sakola din apan kemis mini di sekolah teh mana coba urang awurkeun kade siap teh siap suara nu keras siap teh siap suarana sama bauna siap teh mereka heab coba mana suarana orang pecah mana suaranya buat Intan dan Rahman nah gitu siapnya yeuh cek aki tiki tok elek wae maneh mah elek wae pan ge diawurkeun eta tinggal itu tuh tinggal ieu artos nu baris diawurkeun jumlahna aya 8.500.000 percaya teh oh sarua tuh percaya keun bae sabaraha we lah ngan ieu mah tanpa fotokopi KTP jeung kakak tanpa vaksin langsung cair diawurkeun berpulungan nya siap coba minta suara nu kompak ceuk Ki Amar teh kieu mana suarana Intan dan Rahman nya mana suaranya Intan dan Rahman cocok ya supporter bola main bola Indonesia ngan eleh we mah keuh TV-na ge dirojok neueuh kamajuan geuleuh nya geus barudak ieu cenah main bola urang awurkeun mana si ibu teh bu ibu mana mah lungsun aku mau Pak Ajun adieu ih Pak Ajun pacar kontek aya cau mah cenah bae udah muruluk cau kitu mah tuh dibawa kena motor oh daunna we Pak Ajun sok Pak Ajun nyanak ngarawu Pak Ajun nah cepengan genggaman doa dari seorang ayahanda tercinta dan
ibunda tercinta kurang awurgen siap mah pun mama dia mama Kang Rahman kan dia itu amun nya wios nuju tuang mah wios mungkin abdi ti pengker abdi mah teu acan abdi make dibesekan ongkoh deh ada teh kode sen-sen supaya ngartieun ka mana ka ate wes itu urang mah era kan hajatna langsung besekan nya siap kacau Kang Rahman megang ya teh hitam kasih teh hitam ngaruh barudak ari bahasa Indonesia ngarawuh teh naon namanya secanggem teh seambil secanggem bahasa Indonesia secanggem segenggam poho atau gimana ya ini poho ibu hoyong atau saweran tuh bu mun aya kawani bu mun aya kawani pasti menang duit ngajreng we jeleng entong kata bu bicilakain kadi aya asana 10.000 di dia kadi sok kadi bisa teh nyebut kieu kadi heula tong cecengiran cicing engke dibere duit ieu pang nyebutkan kia 1 bas 2 bas 3 bas lebih ke 20 nu gancan 10.000 1 bas 2 bas 3 bas 3 bas lebih ke 10 bas nih dia aja nih hanya buru 1 bas 2 bas 3 bas 4 bas terus bisa teh saya bisa buka dompetnya terus buka bisi aja kan kadieu maneh haye gaya 50.000 ke kadieu atuh aya 50.000 dibere haye atuh kadieu 50.000 ke da aya pan urang mah jelema beunghar banget harideung teh kadieu dari sini surung 1 bas 2 bas 3 bas nepi ka 20 bas ya 5 saha nu hoyong 50.000 bade 1 bas 2 bas 3 bas tibang kitu nepi ka 20 1 bas 2 bas 3 bas 4 bas gitu 1 2 3 ada saya salamat 50.000 teh Kang Ustad atau kia 1 tongkol 2 tongkol 3 tongkol bisa teh tapi ka 10 sok 1 tongkol 2 tongkol 3 tongkol ayo atuh 1 tongkol 2 tongkol 3 tongkol 4 tongkol saya bisa gitu di dia mah teu bisa 1 kontol nah kasar atuh eta mah lah henteu eta teu kasar ceuk saha nya kanyut kasar tuh ceuk saha kanyut kasar teu aya lamun kanyut hayang lemes 11 insyaallah bisa ulah digurina we kagak mana nih tadi gurina atau kira-kira mana teh ngabab batur urang awur kan dalam hitungan mundur 3 2 1 bang nah ayo kadia kaluhur si ibu tawa aduh budak marasa nah itu alhamdulillah 1 tongkol 2 tongkol 3 tongkol 4 tongkol 5 tongkol gitu kebira 50.000 alhamdulillah kade ini ulah kamari ge di Cianjur kota pahili suku budak jeung suku nini pabuis pabelit akhirnya budak teh balik nanti jadi gitu kalau parah alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana hapunten anu kasuhun sim kuring heureuy wae utami ka sesepuh di lemur Kang Ustad hampura hapunten keun da imah heureuy ka deudeuh ka barudak ka Rahman sakitu nu kapihatur insyaallah sanes waktos tepang deui hapunten tina sagala rupi kakirangan tur kalangkungan dina nyanggakeun acara sim kuring salaku panata acara gara ti enjing dugi ka waktos ieu hapunten sakali deui insyaallah sanes waktos urang tiasa tepang deui namung emut dina dinten ieu insyaallah abdi sim kuring sasarengan sareng make up wedding sareng dekorasi wedding ti Aterias Cigawir Surabaya insyaallah dengan polesan tangan-tangan profesional make upnya insyaallah akan lebih cantik sok sanaos gelisna dan gelis bawaannya apalagi dipoles dengan tangan-tangan profesional dari kru Ateida insyaallah
akan semakin cantik. Dengan fotografer Risna Fotografi, insya Allah. Terima kasih Cak Kersono Pondok Lalakon Kersuka Katikas Mangsa Sakit Kapiatur Kembang Pinetik Sinebaran Sari Tutup Lawang Garapan wa apu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.